Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Fitria Sania ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Balai Endah Kabupaten Bandung kakenaan kurupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data nu aya kurang leuwih 1530 genep imah katutuangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeung. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.